Sarwana jeung pamajikanana biwir amucuy wedak kanal hutang raweuy sih mah. Pola hidup teh ulah konsumtif, kudu produktif. Tata kelola harta kudu sesuai jeung syariat agama. Hidup bukan berdasarkan kemauan, tapi hidup harus berdasarkan kemampuan. Mampuna sakieunya sakieu mah ulah sok berdasarkan kemauan. Da kabeh ge hayang ieu teh boga Honda Jazz. Karek kabeulina Honda Beat mah geus Honda Beat. Honda Beat kemampuna hayang meuli Honda Jazz RS. Atuh stres ka rumah sakit. Ulah sok loba teuing hayalan. Berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kemauan. Ece. Bade tuang wudu heula, bade kulam. Kitu. Bade tolab. Wudu. Malah rek bersenggama ge teteh wudu heula. Nah cenah jangan kudu wudu heula pandek batal meureun antal kulit jeung salaki jeung pamajikan. Lain masalah batalna ambil ibrah, ambil hikmah, ambil pembelajaran. Rumah tangga teh dibangun ku ilmu, lain ku nafsu. Sok tah panganten memplay, berwudu dulu. Berwudu, salaki teh elingan, aya naon? Pan gogoda teh lain keur ibadah. Urang rek bersegama ge setan teh ngagoda, sok wudu heula.